sena jadi awewe unggal poe capek gawe omong keur waktu sare salakina yang somai lagi saya dulunan bae hiji mugolagoh dua mukhafafah tilu muhamamah lagunya aya geus diisi sidrukan gitu balik ieu numpang icu adam rek ih cenah kitu berleutik teh Pausat lalaki disindrukan ngan kabayang eta Pausat lamun lalaki disindrukan ci abdi teh piraku awewe kudu digablokan jambe teh Pausat karunya Persib abdi teh Pausat bener juara oh ieu lah abdi teh juara Persib nu aing teh nya Persib nu aing maung nu aing piking nu aing nu gelo maneh mah apalagi matamu pasang telingamu lihatlah ke depan bernyanyi bersama kanan bersuara kiri bersuara satukan suara sambut sang juara Persib Bandung juara Persib Bandung juara samdayana la Persib Bandung si Copot tak kaman aja iya dan ngiring tadi itu si Akang teh gerak Bot woi ada si nyimpang ke kampung naga dia heula kain Bot dan tujuh naon iya we abdi mah keur nguruskeun MBG Pausat oh bisnis MBG ya bisnis abdi mah SPPG SPPG kalau lah kan dia MBG makan pergi Empratu lagu sadaya tepuk tangan makan pergi gratis dibuka ayah sangguan dibuka ayah laukan dibuka ayah sayuran makan bergiji gratis makan bergiji gratis saking semangat aja akan sehat alhamdulillah damang Pak Ujat damang Masya Allah barokah kayaknya Ustad mah barokah cepot yung Ustad barokah Ustad di cuman cepot barau Ason kalau ehoknya turun lagi dikit boleh nggak? namanya ehoknya turun sealiti be ehoknya turun ke ieu rada pilek pamana mah kehujanan nama ehoan akan sehat alhamdulillah damang boydan iya teh urang teh diundang ke keluarga besar Bapak Guru emut teh loras wo emut pisan Bapak Guru utang Bapak Guru utang iya teh kolot urang di dia doakeun si panjang umurna amin salah atuh Pak Ustad lain kolot urang tapi kolot Bapak Guru utang iya ayo Pak Guru utang teh saha coba ieu teh ieu teh akina nya anu disebutan betul arti Pak Guru utang teh kolot urang di dia lain salah lain kolot urang tapi kolot Pak Guru utang kalau Pak Guru utang kumaha ya kan nya pan hari urang mah usiana teh kada 30 tilu Pak Guru utang mah ayeuna teh atos ningcat kana 603 ayeuna teh panjang Yusuf Pak Guru alhamdulillah ieu teh putuna nu disipitan teh acara sunatan ieu teh sunatan alhamdulillah apal abdi nya eta sepitanana
Chef Abdul Rahman. Ya, alhamdulillah. Akan lah. Si Rahmat teh geus disunatan ayeuna teh geus. Geus gede si Rahmat jeung euy. sanes Chef Abdurrahman Saha? ieu teh sepitanana Chef Devan Chef Depan. putrana Bapak Abdurrahman. Oh. Pirang-pirang bapana disunatan deui aya kan. Nyai Bapak Rahmat disunatan memberi buntung kayaknya meureun. Nyaho bea. Karunya kita meureun Ibu Atin teh tidak ada pegangan hidup. Tidak ada pegangan hidup. Tak iya Pak Abdurrahman, Pak Guru nya keluarga besar ngayakeun acara nyata sepitan atanapi khitanan sareng gusaran. Alhamdulillah orang di dieu diundang deui ka dieu pot. Beres. Urang hoyong ngadoakeun. Pan biasana mun aya hajatan kita sok aya seratan, Bu. Selamat datang. Wilujeng Sumping. Welcome. Hai, welcome balik. Selamat datang Pak Ustaz. Naon? Kekeset. Cok saha welcome ke keset? Tingali we kay mata tangga aya kekeset tulisanana welcome berarti kekeset. Sanes ka. Welcome teh selamat datang. Nya selamat datang kekeset. Selamat datang para tamu. Terus saya seratan deui biasana makan. Mohon doa restu. Mun tos ngadoa terus nyatu. Siap. Saeueutnya doa terus nyatu. Maksudna ieu hoyong didoakeun Pak Hajat, Ibu Hajat bagi keluarga besar di dieu. Nu kahiji pangintennya kangge Chef Devan sareng Det Tanzila sing jadi keturunan nu soleh-solehah. Tadi enjing-enjing Chef Devan tos dikhitan, alhamdulillah. Tos dibersihan. Ari khitan teh syariat Allah nu diturunkeun ka urang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapungkur nama pot khitan teh tos diturunkeun oge syariat teh ka saha? Ka Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jadi khitan teh lain syariat anyar. Siga puasa urang umat Nabi Muhammad diperintahkan puasa, umat dulu pun diperintahkan puasa. Ayatnya pan jelas ya tama Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Umat kapungkur ki atas dipewaran puasa. Jadi puasa lain syariat anyar kalabat khitan pot. Bala kapungkur mah sudah diabadikeun sejarah khitan teh dina lagu qasidah. Apa qasidah rabana? Apa? Tapi abdi mah lain qasidah ngaranna teh Pak Ustaz. Naon? Ben kepret. Anu mana ben kepret? Ben tabok anu opak-opak gemblok-gemblok, opak-opak gemblok-gemblok. Rangina mah bakaka, rangina mah bakaka, bakalkeun bahankeun. Dimadus. Ya siap. Ibu-ibu tuh main qasidah. Yeah. Salah satu lagu yang dibawakan itu tergantung acara. Kalau ini acara khitan ada lagu yang menjelaskan sejarah khitan. Adikku sayang, oh adikku sayang, Oh la 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 la, serele, oh ah oh ole osi, ola ole. lain selele-selele. Ini kalau lagunya qasidah, kalau mau jawab gini. Kumaha? Adikku sayang, oh adikku sayang. Nu di khitan saha? Chef Devan. Chef Devan. Sebutkeun ngaranna. Oh, sebutkeun. Chef Devan, Chef Devan. Cep depan. Siap. Adikku sayang, oh adikku sayang. Cep depan. Ha. Kini masanya kau telah dikhitankan. La la la. Ibuku sayang, oh ibuku sayang. Cep depan. Ya. Olah soleh. Itu kesolah sore. Kalau ibuku lain Chef Devan. Oh ibu kalian cep depan. Ibuku sayang, oh ibuku sayang berarti Bu Atin. Oh Bu Atin. Ibuku lamun ibuku Bu Atin. Oh. Lamun bapakku Pak Abdurrahman. Abdul Rahman. Ya. Ya, kita teh maksudnya teh menyawe tadi Bu Atin sareng Abdul Rahman teh naon maksudna? Hah? Maksudna naon teh Pak Ustaz teh? Lagi ngajelaskeun, ieu ibu hajat saha, bapak hajat saha, nu disunatan saha. Oh, gitu juga teh. Itu geus kokodok pokona mah lain naon. Siap lah gitu mah Bos Guys. Ya, Beres. ibuku sayang, oh ibuku sayang.
ibu atin Kini masanya kau telah mengkhitankan, menjalankan syariat Nabi Allah Ibrahim sebagai amal anbiya yang dikasihi Allah, tersebut Khalilullah. Dina eta lagu aya kalimat kieu buat menjalankan syariat Nabi Allah Ibrahim. Ai Nabi Ibrahim teh saha? Kakek moyangna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pan Nabi Ibrahim teh gaduh putra teh dua. Hiji Nabi Ismail, nu kadua Nabi Ishak. Di Nabi Ishak kaya turunan seueur para nabi para rasul, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, terus keturunan seueur. Tadi Nabi Ismail mah turunanna teh nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ieu syariatnya syariat lami kok. Naon tujuanna cep depan di khitan bu? Tadi ku Pak Guru ku akina disebatkeun tujuan ieu khitan cep depan teh supaya taat karena perintah Allah. Mudah-mudahan getih nu ngeclak pot dia cep depan kehampangannya katawer salib ya pan geus disunatan mengernyat teh pot gugur-gugan cepot disunatan teh pot sunatan Pak Ustad. Nya keur leutik keneh abi mah disunatan teh ku bengkong, lain ku bengkong abi mah Pak Ustad, ku mantri, lain ku mantri, ku saha, ku huntu domba. mau jadi sunatan ku huntu domba ya. Kapaleun nalakonna con. Pak Ustad mah keur leutik keneh. Pan ari abdi mah boga imah teh imah panggung. Sok ingon-ingonan, aya entok, aya hayam, aya domba. Hiji mangsa keur leutik abdi teh teu make calana. Goleran we dina luhureun dipan teh di luhureun imah panggung. Sim horeng eta imah panggung teh aya nu bolong Pak Ustad. Papana bolong. Oh, otomatis bobogaan abdi teh ngelol ka handap. Ngawir ka handap. Tah tidinya teh aya anak domba Di kolong teh. di kolong teh. Meureun ku anak domba teh disangka susu indungna. Sarua ngaplekna. Da sarua ngaplekna ada hideung hungkul cenah ditu. Teu digenyo alurna. Digenyo eta bosan. Digenyo lecak. Digebahkeun ku akang. Wah, abdi teh ngoreja keur sare teh ruwah. Allahu Akbar. Ditoong teh itu anak domba keur ngagenyolan wae itu bubugaan abdi. Henteu teh digebahkeun ku abdi mah. Henteu. Tuh, abdi mah antep we, pausa tuluy cabi teh darada geunaheun cabi sawanana. Terus ini teh anak domba teh tidinya Kabur. oh kabur pundung dari susu indungna geuning rada hasil geus pasti cenah majar teh. Oh, aya geus kitu teh pausa teh dilat teh aya indungna eta mah domba pikang. Domba pikang. Geus gede suku huntuna teh geus range teh. Bobogan abdi digegel eta mah digernyal digegel kan brel. Duh, wencur getih pausa beureum getih teh. Buntung teh digegel huntu domba. Huntu domba pausa. Atuh terapi urang. Itu rapi, daya cirina abdi mah pausa jeung nu sejen. Cirina Sejen marapi lamun kieu teh lempeng. Abdi mah ku sabab huntu domba teu rapi lamun kahampangan teh. Aya nu ka hareup, aya nu ka kanan, aya ka beungeut. Malah lancar gitu. tapi dirapikeun urang kan. Teu dirapikeun bosan. Cep depan tadi enjing-enjing terus dihitan. Dihitan teh dikeureut bu gagaduhanana. Mamas. Bagian tubuhna hilang, getihna ngeclak. Tadina eta lagu dijelaskeun. Tetesan darahmu menjadi saksi. Cep depan mudah-mudahan getih nu ngeclak sing jadi saksi. Demi sunnah Rasul yang harus ditaati, hidup teh keur ngalaksanakeun parentah Allah, sunnah di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Najan nyeri, najan kudu dikeureut, najan kudu ngeclakkeun getih, lamun ieu parentah Allah taat. Mudah-mudahan tadi harapan akina dina sambutan nu nyeri wae parentah Allah dilaksanakeun, nu ngecelakeun getih wae dilaksanakeun. Tah mudah-mudahan ieu sing jadi pintu pembuka
cep depan khususna sing jadi jalan ieu khitan teh taat kana sagala rupa perintah Allah. Amin. Amin. Khitan nu nyeri dilaksanakeun, ngocorkeun getih dilakonan, perintah salat kalituna sing hampang dina ngalaksanakeunana. Amin. Amin. Pan sok aya geuningan nu dipanggil salat harese aya teh Bu? Aya. Hayya 'alas shalah. Bri duaan ka masjid eta. Kongko bring itu duaan. Pan sok aya begitu Pak. Nya. Tergawe dipanggil sholat dengan dekul we esena jadi patani unggal poe kadang lali komomun keur waktu tandur sholat sok diundur-undur sholat sok diundur-undur esena jadi pejabat unggal poe ngurus rakyat komomun keur waktu rapat eta kadang telat kana Sholat. eta kadang telat kana Sholat hesena jadi awewe unggal poe capek gawe omomun keur waktu syare salakina yang somai ya majebot Bapak Ibu nu dimuliakan ku Allah teraskeun Bu boleh lanjut Ustaz mau tanya jadi inti dari khitan ini apa intinya apa intinya kacamata mama udahlah intinya kacamata mama udahlah yang waras dan simple yang waras dan simple yang waras dan ini laku kicau 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 mania kicau 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 mania duduk dudak naik motor kapanyaran duduk di udah dokter di podaran kicau 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 mania kicau 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 mania jadi kini dina jublek baju berem di poekeun ini rada geblek lagi belum terdaekeun kicau 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 mania kicau 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 mania cagang cau di pulungan cagang lepet di bicenan hari hulu di tiungan hari bujur di bikenan kicau 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 mania Akang eta ngalagu kicau mania barudak seragam nyekelan irung kikieu ini kayak nurutan kikieu yang naon kicau mania nih pot intinya Bapak Ibu khitan itu mengajarkan ketaatan khitan teh ngajarkeun naon cenah nu nyeri dilaksanakeun nu kudu ngecelakeun getih dilaksanakeun cep depan tos di khitan sanes beres perintah Allah ieu teh ibarat pintu pembuka kadituna ieu murang kali sing langkung taat kana sagala rupa perintah Allah terus dihitan bersih tina najis aja Pak Abdurrahman murang kali salat ajarkeun kumaha ilmu salat nu nyeri bae dilaksanakeun kadituna salat ajarkeun anak sujud makana teh atin Kang Abdurrahman pangintennya niatkeun urang ngakhitan anak teh urang teh rek ngajarkeun anak sujud ka Allah ngajarkeun salat ngajarkeun nyembah Allah da anak moal sah ayeuna salat lamun teu bersih tina najis leres kitu sementara najis moal bersih sampurna di lalaki lamun teu dikhitan gitu cepot apal teu ilmu tentang najis kok apa kok sadar dia pasantren ngaji abdi teh pernah ngaji ngaji kamardasan Cimale ngomong dagang atau kemana mardasan sanes mardasan madrasah cep eta marsanda pernah ngawas di madrasah pernah Cik, alhamdulillah kira-kira ilmu naon nu ngajelaskeun tentang bab najis ilmu fikih ngaranna teh Pak Ustaz benar ilmu fikih nya kantos ngawas teh pantos fikih kitab Sapinah kitab Sapinah leres apal Sapinah Sapinah apal aya bab toharo bab bersih ai najis sabaraha hiji najis najis itu ada 3 benar jang ya oke nih tilu jang betul najis aya tilu naon bae hiji hiji mugolagoh
dua mukhafafah, mukhafafah. tilu mukhomamah. Banyak aya najis mukhomamah aya akang. Aya kayak itu nanti aya mukhomamah tere bosnya. Mukhafafah jeung mukhomamah. Mughaladhah mukhafafah nu katilu lain mukhomamah. Mughaladhah mukhafafah mutawasithah. Mutawasithah. Tai kahampangan mah kalabat najis mutawasithah. Lamun eta murang kalian tos rada ageung. Cara mersihanna kumaha? Di banjur. Mual sampurna mersihan ieu najis lamun teu dikhitan gitu. Apalkeun ilmu najis tidak mau sa ibadah lamun teu apal urang. Betul, alhamdulillah apal Ustaz. Bagus kalau gitu. Ilmu najis lamun baheula mah gedenya cina lamun kampangan teh kudu disinteukan cina lalaki Ustaz. Cenah. Oh, cara membersihna teh Disinteukan. oh cokolot tapi ge Ustaz. Lamun salah geus kieu sinteukan gitu. Balik ieu numpang icu Adam nenek ieu cenah kitu. Berleutik teh Ustaz. Oh lalaki disinteukan. Disinteukan ngan kabayang eta Ustaz lamun lalaki disinteukan ci api teh piraku awewe kudu digablokan jabe teh Ustaz. Karunya peureuss memar eta teh Ustaz. Batang ngabersihan kahampangan pipis selain disintreuk banjur ku cai. Ku cai Lamun teu aya cai lain disintreuk. Mersihan najis kahampangan lamun teu aya cai mersihanna make batu pot. wah komo ku batu meureun gepeng teh Ustaz. Nah gepeng Oh nya meureun dikeprekeun kitu Ustaz. sanes digeprekeun. Jadi nanti sosis geprek kene teh meureun. Batu tilu, batu juruna tilu ya. Belajar tentang najis. Beres. Mughaladhah najis besar, mutawasithah najis sedang, mukhafafah najis ringan gitu. Beres nya Eta teh pintu pembuka orang ibadah pot. betul. Mughaladhah najis naon? Mughaladhah eta teh najis besar Ustaz. Contoh air liur anjing najis besar. Oh mohon leres. Tah eta siga kamari abdi aya problem pikir teh Ustaz. Ah, kumata. Oh bismillah sebulan jadi gitu. Tak abdi teh Ustaznya. Dek ka masjid kamari jam 5 sore. Dek ka masjid abdi teh jam 5 sore, dek salat maghrib leumpang ka jalan. Jalan. Ayo leumpang ka jalan teh Ustaz. Ayo ngangkut kayu. Oh ayo nu jualan tah leumpang ka jalan aya anjing Pak Ustaz di jalan teh. Aya anjing. Oh, ayo pek teh si anjing nate Pak Ustaz jadinya teh ngaletak suku. Tah abdi kudu kumaha kira-kira na Pak Ustaz meresanana. Dibanjur ku cai 7 kali, nu hijina dicampuran naon? Tanoh, ibu-ibu apalah lingaos. Ah, siga gitu mah ribetnya, repot meresan siga gitu mah. Eta emang kitu. Aturan anak itu, Itu kumaha? pan cepot ke masjid. Ka masjid Di jalan aya anjing ngaletak suku. ngaletak suku. Banjur ku cai 7 kali. Anjing nate ngaletak suku manehanana sorangan. Lain ngaletak suku abdi, oh abdi mah leumpang we jong-jong di jalan. Anjing mah dijuru we ngaletakan. Oh, anjing teh ngaletak suku sorangan. Suku sorangan. Lain ngaletak suku akang. Lain, atuh lamun anjing ngaletak suku abdi mah ku abdi anjing ngaletak deui we Pak Ustaz. Kita kudu apa? Eta mughaladhah. Leres. Janten cep depan tos dikhitan bersih tina najis ajarkeun ilmu salat kumaha. Babacaanana kumaha. Pan aya rukun dina salat teh aya rukun qauliyah, aya rukun fi'liyah. Aya fi'liyah mah nu bangsa gerakan, aya qauliyah nu bangsa ucapan. Contoh Fatihah. Sabab aya keterangan la sholata liman la fatihatalah. Teu jadi salatna lamun teu maca Fatihah. Kudu beres maca Fatihah teh. Cik ilmu naon keur ngabeberes maca Quran pot. Ilmu keur ngabeberes maca Quran cik ilmu naon? Karena teh ilmu tajwid Pak Ustaz. Ilmu tajwid. Nya, pan abdi Apa? apal nazomanana teh aya baheula mah tufatul atfal. Mana cik? Wal a'udzu bi tajwidi hatmun lajimun malam yuzawidil qur'ana asimu ngawas tajwid eta wajib hukumna maca Quran nur tajwid banget dosa. Oh, kakek cepotna. Asa didukung urang di emprakan. Apal keneh teu batul arepang. Alhamdulillah apal. Apal teu hukum-hukum tajwid naon bae? Apal. Naon? Siga nu pararanjang teh geuning. Teu panjang naon? Mang Tobiing. Mana aya Mang Tobi, Mat Tobi. Aya sareng Mang Iwan.
Lain Mang Iwan, Mad Iwan. Jeung hiji deui aya Pak Ustad. Naon? Mang Ari maling sukun. Sanes Mang Ari maling sukun, Mad Ari li sukun. Eta Ridli Sukun. Ngan abdi mah nu engmut teh Pak Ustad hukum non mati dan tanwin rap keneh eta mah leres. Naon bae tah hukum non mati dan tanwin? Siga samodelkeun nun mati atawa tanwin yang hareupan huruf halak eta disebutna izhar, jelas dibacana. Izhar jelas. Apal? Apal ngan aya dina tajwid teh anu pusing. Nu pusing? Nun mati dan tanwin yang hareupan Bang Emok atawa anu nagih. Emang aya nun mati dan tanwin yang hareupan Bang Emok? Aya Pak Ustad. Disebutna teh ikhfa ngahiyeng kana sirah eta teh. asa kakara aya nun mati tanwin yang hareupan Bang Emok. Berdengung, hukumna berdengung karena kepala teh berdengung Pak Ustad. Bang Emok nu mana Bang Emok? Bang Emok teh ibu-ibu ruang riung bari Emok. Saya berjanji, janji nasaba Pancasila. Iraha. Poe Rebo. Dengan cepot apa jeung poena? Abdi ketua kelompok mah. Ayeuna atuh. Jadi akang mah sigana ka pangajian teh lain rek ngaji ieu. Ngahindari nu nagih. Lamun aya nu nagih lain kabur bayar. Eueuh keur mayarna Ustaz. Lamun eueuh keur mayarna lain kabur sang hareupan minimal hade goreng ku basa. Lamun kabur kitu ke moal dipercaya deui disangkana ingkar janji Bang. Ulah jalir janji, ulah jalir janji. Momo deui aya niat nganjuk deui. Kau janji Janji bayar hutangmu isu sore. lupa lagi. Lupa bayar hutangmu. Janjikan akan bayar utang. Iming-iming saja. Bayarlah Utangmu hutangmu. penuhi janjimu. Mudah-mudahan tidak bisa hutang sing lalunan surahnya. Cinta siapa tidak nolongin wajud. Menang cepot, menang. Siapa rindu seorang kimador. Kita Hop. Kasurupan, ayo masuk. Berat. Ayo masuk. Saha di jero? Saha di luar. Kepo jadi tim. Saha di jero? Karuhun. Karuhun naon? Karuhun kahandap. Kaluhur eta mah. Yang kopi hidung. Aya nyenak dia tidak. Bunga pahit hayang gudeg. Eta gudang garam beureum. Jarum coklat Ustaz. Bunga murah hayang sampurnamil. Hayang. Iya asup ka dieu. Hayang naon asup ka dieu? Yang disawer ku Ibu Ati. Ku Bapak Abdul Rahman. Oh, Bapak Hajat Ibu Hajat can ka lima moal cager lebih ka isupan. Alas ya. Bukan dia. Dipanggil dari Yasin. Oh, eta mah kubu eta ku akina ka dieu ku pautang. Wah, gimana buka dua poe di dieu. Poeana we nu lalajo pamanasan. Salah geus nu hajat jeung Ibu Hajat. Aya Bu Atin. Aya Bu Atin, aya Ibu Hajat. Aya Bu Hajat. Ibu Hajat, Bapak Abdul anu ganteng, Bapak Hajat anu sayang, Bapak Hajat, Ibu Hajat, Bapak guru utang enggal ka dieu. Musim hujan kehujanan, aya
ibu hajat anu mana hoyong terang Bapak guru kadia ayah bapak guru bapak guru utang rada heset bapak guru alah hece dua Aduh, Pak Guru, aya kene pot. ayah kene Satu kaki Pak Guru. ayah pak guru utang atur Salim pot salim. Alhamdulillah Pak Guru. Wes. Asap. Alah, kade. Aduh ditegel ku Pak Guru utang euy. Nuju sibuk nampian tamu udah dipanggil ku cepot atuh parkiran. Keur parkiran Kieu tamu tuh beres lah. Alhamdulillah. Buat ini keur ka dieu teh bosan. Saha? Bu Atin nuju ngobrol sareng Pak Hajat. Persilih harewasan eta mah nya. Ngobrol naon? Teh kudunan sabaraha ewang gitu. Nuhun Pak Guru, nuhun ah. Sing berkah. Amin. Bapak Ibu nanti dimuliakan ku Allah. Teraskeun ieu teh. Teraskeun. Boleh lanjut? Lanjut. Bapak Ibu, Mang Cepot. Terus Khitan itu baru pintu pembuka. Kalituna anak taat. Tos beres dibersihan najis ajarkeun anak salat. Ngan moal bisa meureun anak salat lamun teu diajarkeun ilmu salat. Maka beres di khitan, yuk pami tiasa ku ibu ramakna ajarkeun salat, diajarkeun ku nyalira. Pami teu bae jajab ieu murang kalih ka pangaosan. Wa'mur ahlaka bis sholati, parentahkeun keluarga anjeun, istri anjeun, anak keturunan anjeun keur ngadeungkeun salat. Janten kewajiban urang Pak Abdul Rahmat ngemutan keluarga keur ngadeungkeun salat. Di mana aya adzan, hayya 'alas shalah. Murang kali istri candak ku ibu, neng sok ditinggalikeun ku mamah bisisan apal wudu. Naon ieu teh memperingan tanggung jawab urang di paeunan Gusti Allah. Nu pamageut cep depan candak ku ramakna hayya 'alas shalah. Ka mana? Ka masjid. Tingalikeun memeh salat teh kumaha budak wuduna bisisan apal ilmu wudu. Cepot sok ka masjid dara. oh sok alhamdulillah rajin abdi mah pausar ka masjidna Salat ngecas HP ke masjid ada ngecas HP. salat berjamaah wae Berjamaah. lamun berjamaah teh cepot mah panghareupna Panghareupna nya nepi tadi takol ku imam dah hareupeun imam bosan salatna teh ini ayo salat hadapan imam. Coba kalau Cepot pernah duluan ke masjid, pernah teu azan di masjid? pernah Coba panggil ya jamaah. Hayya 'alas shalah, coba panggil azan. hayya 'alas Adan jangan diganggu. Ai akan kita adan lagam di mana kok panjang-panjang deui. Mana mah kono ulah panjang bosan. Ulah panjang. Da imah contoh nu pondok eta. Oh lu pondok. Pondok. Ya salahna nu pondok. Hayya 'alas shalah. Pondok deui. Nu sedang kan. Hayya 'alas shalah. Artina hayu urang sholat. Ayo adakan sholat Pak Abdul Rahmat. Ketika kita bekerja dimanapun, ingatkan istri kita udah sholat belum, ingatkan anak kita udah sholat belum. Naon ieu teh tanggung jawab urang dunia akhirat. Kadang-kadang aya nu dipanggil sholat tadi hare-hare ngadon sibuk digawe, lain ulah digawe. Kita kerja cari rizki, aya nu ngarizkian saha? Allah. Coba jawab ya, bilang sama-sama Allah. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Boleh nggak sama-sama bilang Allah? Bisa ya? Coba. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan gunung tinggi? Allah. Siapa yang menciptakan matahari? Allah. Siapa yang
yang memberikan kita rizki. Allah. Nu masihan rizki saha? Allah. Teu saalit pot jalmi yakin Allah nu mere rizki, jalana usaha tapi dipanggil ku Allah hare-hare. Tos sabara loba dunia nu dipimilih ku urang nepi ka wani ninggalkeun paretah Allah. Leres. Kadang-kadang dipanggil tadi azan terdengar di telinga hare-hare. Beda jeung dipanggil kudunungan. Dipanggil tina HP kudunungan mapan langsung diangkat. Halo. Da sieun dipecat teh nya. Tapi dipanggil ku Allah kunaon bet hare-hare. Itu ngajak deui. Aya aku di rumah irama teh kok. Kumaha laguna bosan? Tak buta dua mata. Aya kan kita tayang sagala aku. Gitaris pada lagu Bang Haji mah gitarna meroweng. Lagu Haji Roma Irama. Ya lagu Haji Roma Irama aja. Ya. Banyak orang yang matanya tidak buta tapi diberi Quran jarang dibaca. Banyak orang yang Cuma masuk. Oh siap Pak Besok. ini kalau mau nyanyi para syukur. Siap. Banyak orang yang telinganya tidak tuli tapi dipanggil Allah pura-pura nggak mendengar. Tak buta dua mata namun tiada melihat, tiada tuli telinga namun tiada mendengar. Yang buat Wadidin wa aib wa apun wa soleh wa duloh. lain wadidaw. Ini lagunya Roma Irama teu aya wadidawan. Berarti kan tong joget atuh akangna. Otong joget abina. Kalau ustad nyanyi isinya nasihat cepot joget, jamaah teh lain merhatikan ustad. Kalau ningalikeun joget akang teh. Oh jadi kamu pengen diperhatiin gitu ya? Cie, ayo ke pasar malam. Bukan pengen diperhatiin, supaya isi lagunya nyambung heula jeung jamaah. Siap. Musyrik. Musik. Yo. Tak buta dua mata namun tiada melihat, tiada cicing heula tong joget. Parkiran di mana? Namun tiada mendengar. Yang buta dia, yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya tong joget. Mereka tiada melihat kebesaran Tuhan. Mereka tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Saya masih ting-ting, dijamin masih ting-ting, sama sekali belum berpengalaman. Dicekel sirah bujur mau naik ya. Cekel bujur sirah begitu. Pak Ustad, No, Ibu Jurabi nyengsel. ya. Ngocot Ustad. Bujurnya terbalik deh. Tulungan heula Ibu Jurabi kerap. Yang diantep ah, saudara kati ustad. Bapak Ibu, banyak orang yang matanya tidak buta. Naon? Ibu Jurabi bingkeng. Hayang diturungan. Hoyong Janji heula. janji Rek joget deui mah. insya Allah arek. Aya akang naon sih eta? Bujur diangkat-angkat ting segala ya. Itu teh namanya goyang TikTok Ustad. Oh goyang TikTok kan gitu. TikTok kerusuh bener itu goyang TikTok teh Ustad. Ayeuna teh godaan barudak teh aya ngaranna TikTok. Ku budak ayeuna TikTok digoyangan. Ku urang baheula pan TikTok teh dilebuan. Dikocok eta. Dikocok. TikTok kemana TikTok? TikTok teh anu ieu geuning bosan. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Hey, setelan cuek rumahku. Aduh abang ini baru juga abang yang rayu ibu Adin anu sayang. Setelan cuek rumahku. Aduh abang ini baru juga abang yang siap semuanya yang berlalu sobat.
teh ati ibu hajat atur nuhun ieu aduh guru ini kosan ibu hajat anu sayang bapak hajat acan kadieula anu mana bapak hajat anu sayang Tamu hajat ampun teh saking bunga sih mah geus kekep deui. bisa tidur besok kowe bojan Hati-hati nuhun, mudah-mudahan sing berkah sadayana amin. Pandu dia teh dua pasangan con aya beurang aya putih aya halodo aya ngiji aya lalaki aya awewe aya ibu hajat piraku bapak Abdurrahman teu diri Cepot tong manggilan bae ah. itu nah itu panggilan bojan Lamun cepot manggilan Ustad izin. iya Ustad mah izin kalau cepot mah butuh ini mah Eleh ku bangga butuh mah aja. Orang teraskeun. Mang Cepot, Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah. oncom Tadi Ustad ngajelaskeun. euy naon lalegitan saweran ieu kamarana bieu ti ibu hajat ti bapak Guru Rohman depan ku akang di bapak hajat oce acan bapak hajat mah ieu Naon aya? saweran abdi menghilang Ustad dolongit dongit saweran abdi hareup nurun Artos. atros Ustad tos gitu Apa iya di dia? mana Iya. hei kamu ketahuan nyokot saweran dari diriku asup nasaku Cepot tadi pasihan ku akina ku ibu hajat ngadon disimpen di dia kalah manggilan Pak Hajat. Nu aya teh diampian kumaha mun hibar ka hareup. duit mah eueuh jang-jangan eta mah duit lain lalai Ustad makarunya diamankeun. pandi dinya mah tara aman Lanjut dulu. lanjut kadekeun dulu Iya ceramah penting. ieu saweran leuwih penting Astagfirullah. Masya Allah Cepot jeung Ustad teh sagrup satim. ya satu keluarga Namanya satu tim ini uang bersama. ya Di Cepot di Ustad kan sami keneh eueuh mah dibagikeun. iya pan anu kamari oge lapur Nu kamari mah hilap pot. hilap mah sakali lamun sering mah nyeri hate abdi Kumajang masih kan baik. masih gara ya Ustaz Tapi sebelum dikasih ke Cepot nih Bapak Ibu bisa emercan terang. Ustad biasa sulap. wow amazing Ya artos uang dimasukkan ke saku Ustad berubah jadi naon. berubah jadi poho berubah Tingali heula lain poho. berubah jadi susu budak Berubah tingali. oh, hebat. Bim salah Bim jadi apa? Prok prok prok. Bim salah Bim jadi apa? Prok prok prok. Bim salah Bim jadi apa? Prok prok prok. dirokok. Hebat. Wes. Hebat itu rugi belum rugi mah. Kan berubah. Berubah kumaha itu mah 300.000 iman 30.000. Sana di iman tuh yang bener aja rugi dong. Ubur ikan lele. Cakep. Dong dibawa kabur le. Entah nu kita. Tah gitu tuh. Doakeun pot doakeun. Ya doana gitu Pak Ustaz. Kumaha doana? Khusus buat yang nyawer. Kumaha doana? Alhamdulillah. alhamdulillah Biiznillah. alhamdulillah Biqudratillah. Bi'aunillah. Tambahillah. Sabrahawi atullah. Buru-buru atullah. Bapak Diki Ibu Hastuti gerak kadielah. Bapak Unan Ibu Wiwi gerak kadielah. Bapak Abdurrahman kadielah. Ayo manggilan. Baik Bapak Ibu nu dimuliakan ku Allah. Teraskeun ieu teh. ras guys Lanjut Lanjut sampai mana tadi? sampai Bapak Diki belum nyawer. Tadi kita siapa nih? Bapak Diki Pak Ustaz. Iya, Diki teh kan aya ieu papanjanganana. Aya artina? Iya, ya artina. Naon Diki teh dikirimkan Tuhan untuk Ibu Hastuti. Asik. Nya aya singkatan anak Bapak Diki teh. Naon? DIKI. Bapak Diki. 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 Dena. Dekna.
dermawan, baik hati dan bijaksana. Asik. Ari kakna. Ina. Ina, iman Islam ihsannya sangat kuat. Ari kakna. Karena kalau memberi dia tidak ingin dilihat karena beliau orang soleh. Asik. Ari ina. Ih, hanjakal acan nyawer kasih cepot. Aya Pak Aya padegi aya. Siap Pak Diki. Aduh, tadi nondek do padegi ka dieu. Bapak Diki anu sayang, Bapak Diki anu bager, Bapak Diki Iya, Pak Diki, anu ganteng, anu mana Bapak Diki anu sayang. Ate kesini dulu, sama cepot, cium, salib dulu, Aduh. cium dulu, Kasih mau dikasih. Enggak baik ya. Udah jinak. Baru baik enggak. Oh enggak ya. Santa takut otak dulu. Mana. Di mana? Adiki makasih. Adiki makasih. Gusaran iya. Aduh, Ini teh yang gusaran teh ya, Pot. Yang dusaran ini ya. Dicium sama Kang Cepot ya, hebat ya. Lain masalah dicium, Pot. Iya. Ya. Cepot ulah ngisinkan orang Sunda Wenang atuh. Nah, bosan. Masyarakat Sunda Wenang teh resep seni. Sok ningali wayang. Kayak melerai Ngaranna wayang golek cicingna di luhur jagat di dieu. di dieunya. Ti iraha aya wayang golek kokorondangan ka handap. Tirahap di kokorondangan kahandap, timimiti ustad nyumputkeun saweran. Aman. Aduh, itu Bapak Unang itu. Kan dia tuh. Bapak Unang, anu mana Bapak Unang? Bapak Unang. Aya rakana Aya rakana uwana keur ka dieu. Aya dulurna giring kaul bade nyawer kasih cepot anu kasep anu ganteng iya saha hei iya sareng saha iya saha aduh ay ganteng lo terus ka handap deui wae. sia cium dulu aduh sarieun euy aduh sini cium dulu aduh ya Allah Tuhan iya nih jadi ngabongkar iya Pak Ustaz Aya kan kunaon atuh kokorondangan handap. Siga dukun gitu ya. itu acara dawai acara bedah rumah gitu Atuh tidak sah aya kan kokorondangan. bongkar iya Pak Ustaz Aduh. aduh Kita rakana Teh Adin. Aduh, uana raka pangageungna nya. Kang Una nuhun alhamdulillah. Kot. ya Pak Ustaz Kemana aja Kot? Kang Sahi teh? Kang Andi. Kang Una mah teh can. Kang Andi nuhun. Aunang aya. Nuhun itu Kang Andi alhamdulillah. Andi nuhun alhamdulillah. Orang kali nangis wapi bosan aduh. Eta kenging sabaraha eta artos? Mana? Eta dihandap. Di orang itu malah bosannya. Tengah. Kedap Bu. Tengah 100, 200, salawe 25 titik totol awewe zaman ayeuna letik beki bajigur. 500 bosan. Alhamdulillah. Kenging 500.000. Alhamdulillah. Mau kesini lagi, ayo kesini lagi. Alhamdulillah 500.000. Berarti karena 1 juta teh kurang 500 deui itu bosannya. Karena 1 juta teh nuhun ya. Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah, kurang teraskeun panggilan. Cep Devan dan juga Detan Zela dan anak-anak kita Bapak Ibu ngadegeun sholat penting. Sholat teh parentah Allah, kewajiban anak, tapi ketika anak belum balik kewajiban orang tua untuk mendidiknya. Sholat seueur Bu manfaatna, keutamaan anak tiang agama. Sholat bisa jadi benteng anak-anak orang tidak perbuatan keji jeung munkar. Makanya ilmu tentang sholat ajarkeun pamitiasa tong ku batur kurang nyalira ibu ramakna. Ngarah naon? Ngarah jadi ilmu anu pahalana teras ngalir ka ibu ramakna. Margi ketika anak Adam meninggal dunia Bu,
putus sadaya amal angin tilu nu bakal terus ngocor. Hiji nu bakal terus ngocor teh bapak sareng ibu ilmu nu bermanfaat. Urang ngajarkeun anak ilmu sholat terus eta ilmu dipake ku anak maka eta ilmu manfaat ngocor ka urang sadayana. Nu kadua sedekah jariah wakaf teh ngocor ka urang sadayana. Nu katilu doa anak anu soleh kangge indung sareng bapak. Makanya Bu, kalau anak-anak kita pulang ngaji minimal bisa ngadoa Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kudu bungah urang naon sababna urang ninggalkeun anak harta jadi warisan seep warisan lamun anak teu soleh bisa beak dijualan bisa beak eta dijadikeun fitnah naudzubillahi min. Tapi penting ngawaris anak harta penting keur bakal ibadah ka Allah ngan lamun urang ngawaris ilmu ngawaris ka anak ayeuna pendidikan komo jeung anak soleh bisa ngadoakeun eta di antara pahala terus ngalir ka urang indung bapakna. Di samping eta panginten Mang Cepot mudah-mudahan ieu dedevan lain ukur ilmu agama lain ukur ilmu tentang syariah jeung fikih ilmu akidahna nu diperdalam teraskeun sakolahna ilmu umum geda teh ilmu Allah. Mudah-mudahan ieu cep depan sing janten urang kalian nu pinter amin. Cerdas amin. Pandina karakter anak-anak Sunda ayeuna teh terkenal aya nu disebut ku Pancawaluya. Gapura Pancawaluya. Nah, komo ibu nana mah di dieu ngadidik di sekolah. Naon Pancawaluya teh pot hiji budak urang teh sing cageun, dua bager, tilu bener, opat pinter, lima singer. Cager, bager, bener, pinter, singer. Cager awakna dedevan sing sehat lahir batina. Amin. Dede Tanzela sing sehat lahir batina. Hoyong anak-anak orang sehat. Hoyong hiji jaga makanan. Ayeuna teh seueur fast food. Makanan cepat saji. Sekali-kali boleh tapi jangan terlalu sering. Nu kadua jaga anak istirahat. Penyakit budak ayeuna hese sare hese hudang. Dulu nama cepat tidur cepat bangun. Kenapa anak sekarang susah tidur susah bangun? Karena sebelum tidur megang apa Bu? HP anteng we karena Yusuf eta budak YouTube bosan dan YouTube baheula mah ngaranna Yusuf ngan geringan wae di rumah jadi YouTube gitu teh. Anteng ngorek TikTok, anteng ngorek game online. Bapak sareng ibu cimkuring naros. Ari ieu HP seueur teu manfaatna. Seueur. Ayeuna budak diajar make HP tiasa teu? Biasa. Ibu balanja pakai HP bisa enggak? Bisa. Malah ayeuna mah nu ngaranna dunia teh nambahan. Kapungkur mah dunia teh harta tahta wanita, ayeuna nambahan harta tahta wanita HP jeung kuota. Malahan nambahan deui ayeuna mah Naon? harta tahta wanita HP kuota Lazada Shopee jeung Tokopedia. Terus balanja HP seueur manfaatna seueur. Tapi ajarkeun anak disiplin iraha kudu nyepeng HP, iraha kudu ninggalkeun HP jeung tongtonanana disaring ku urang. Naon deui supaya anak sehat, makan yang baik, tidur istirahat yang cukup, puasa cek Nabi sumut tasihu, ajarkan anak kita puasa. Can bisa puasa sunnah nu wajib Ramadan. Ayeuna kedap deui tanggal 8 sareng 8 Zulhijjah. Anak nontos balik Bu, ajarkeun puasa sunnah. Tanggal 8 teh puasa naon? Tarwiyah. Tanggal 8 puasa naon? Arafah. Sunnah tapi ajarkan anak dibiasakan puasa. Salah satu hikmahna naon? Sehat. Di samping anak sing cager awakna makanan diatur istirahat cukup puasa olahraga. Eta Cepot sok olahraga tara? Oh sok alhamdulillah cepot mah sok olahraga. Olahraga naon? Lari. Oh, olahraga lari cepot lompat Bu. Lari dari kenyataan hidup. Bela diri ya tuh. Olahraga naon Pak? Bela diri saya mah bosan gua mah pencak silat kalau di lembur teh. Oh, pencak silat biasa. Iya bisa. Yang mana nih? Bela diri anu gerakan leungeun teh nih. Uhas. Hap. Jurus naon kan? Cimande. Walah, Cimande. Iya. Ayeuna nu kadua. Awas. Hai. Jurus naon eta? Cika
Cikalong. Cikalongan. Aya Cimande Cikalong. Ini nu katilu. Wait, hai, tes, wait, Awas. tes. Koprol sana. Lain koprol itu lu mana lah bosnya. Aduh. Eta nu katilu jurus naon? Cilaka. Ayah abah ieu saha? Wah. Bapak Unan teh ieu teh. Wala Pak Unan. Pak Unang, ya Allah, saling bola Pak Unang. Waduh, Pak Unang, makasih. Saling bola Pak Unang. Aduh, aku dikacangin sama Pak Unang. Pak Unan teh saha ieu teh? Ya Allah. Kakekna Devan. Aduh Pak Unan, makasih, alhamdulillah. Makasih. Iya, Wana. Iya, lain kali wadi mah. Oh, wah, aduh, tok itu. Wah, tok itu waan. Nanaonan itu waan, nanaonan. Gagah ge tinggal ibu anak gagah. Gagah wana mah teu posat asupkan organisasi. Organisasi naon? Organisasi perkujab. Sami sareng ieu tah. Mana? Ieu sahana? Akina keneh. Di Aki. Waduh, Aki. Halo Aki mana? Di paling mana? Aki Tangsela. Aduh. Di luhur pot, ieu di luhur pot. Di luar Aki. Nun ya Allah. Aduh. Akina. Alah. Atur nuhun, Aki atur nuhun, sayang atur nuhun. Bapak Aki terima kasih. Atur nuhun. Iya salah sahana. Artinya Wana. Aya Uwana. Nuhun Uwana. Di Purwakarta. Nuhun Uwana di Purwakarta. Nuhun, ya, aduh. Atur nuhun. Akan Purwakarta teh mana eta Purwakarta? Aduh, sami sareng pausannya di Purwakarta. Tapi di Wanayasa Kang. Nuhun Ayasa. Oh di Sadang, alhamdulillah. Di kota. Oh, deket kalau berhajat teh deketnya. Nuhun Kang, alhamdulillah. Nun, wah, Aki atuh nun. Alhamdulillah ngalah bering ka dieu bosan. Beres Kang. Pengen kana 750.000 mah wah ieu seueur. Kayak 750 alhamdulillah. Karena sejuta teh 2,5 deui gitu bosan. Dosa tangan. Nuhun gitu ah. Don. Ya Mas Cepot. Salah sama Ustaz teh izin. Nah, Biasana pan aya pangaosan mah ngaos be kitu nya. Tapi da imah nyaah beureun ka Cepot. Jadi siga anu dangdutan teh gini sok disalawer. Oh, Di Bandung mah sok aya bajidor ya. gerong keur viral bosan. Naon? Lagu gerong keur viral mah. Wah. Gerong. Oh. Gerong deui. Hidung deui. Gerong deui. Gerong deui. Aku hayang di gerong. Wayang mana. Wayang puta pangkisina. Iya, Nun. Paling mana. Hoyong paling paksaina. Gerong deui. Gerong deui. Bapak Aceh anu mana? Bapak Aceh. Bapak Aceh anu sayang. Bapak Aceh anu bager. Bapak Aceh anu ganteng. Anu mana Bapak Aceh. Bapak Aceh anu Aya si sayang. Jawara karek dia. Bapak Yadi anu mana? Di Syareman Bapak Eno. Bapak Yadi Bapak Eno. Bapak Aceh kenapa dia Ibu Wiwi anu sayang anu bager. Wiwi Ibu Wiwi anu bager. Bapak Aceh Bapak Eno. Bapak Yadi anu sayang. Gela. Ola ose. Serelo. Ola ole. Aya kana seuleuh kita tadi. Ih, sidawala bosan ngajak joget wae abdi keur nyanyi Udah gerong. akang kalahkan lagu gerong. Pan sini kita pengajian. Pan geus naon pengajian. Pak Hajat, Ibu Hajat, Akina, keluarga besar punten ieu personil hiji telat ya. Di mana aya akang karek dieu? Ampura, Pak Ustad. Aduh, rada telat ka dieu abdi ya. Sarehat. Aduh, alhamdulillah. Tuh, Masya Allah, hampura. Lain hampura geuleuh ini. Di mana aya akang telat ka dieu? Hampura Pak aya problem tadi teh. Di mana heula tadi di Bandung? Naon macet? Macet konvoy abdi teh Pak Ustad. Konvoy naon?
Kompoi Persib abdi teh Pak Ustad. Bener juara. Oh, Oh iya lah bintang juara Persib Persib nu aing teh. nya Persib nu aing, Maung nu aing, Viking nu aing, nu gelo maneh mah. Apa laguna abdi mah Pak Ustad? Dia teh ngalaku Ngalaku we sepanjang jalan. Abdi teh bari-bari bar bendera. Persib. Bukalah matamu, pasang telingamu, lihatlah ke depan, bernyanyi bersama, kanan bersuara, kiri bersuara, satukan suara, sambut sang juara, Persib Bandung juara. Satu, dua. Persib Bandung juara. Sambayana, Persib Bandung juara. Satu dua, Persib Bandung juara. Bukalah matamu, pasang telingamu, lihatlah ke depan, bernyanyi bersama, kanan bersuara, kiri bersuara, satukan suara, sambut sang juara, Persib Bandung juara. Persib Bandung juara. Sambayana, Persib Bandung juara. Satu dua, Persib Bandung juara. La 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 la. Persib Bandung. La 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 la. Persib Bandung. Biru. La 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 la. Persib Bandung. Aya kene ka. La 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 la. Persib Bandung. Akang saha eta? Why? Kang Usno. Woi, sama Wisnu. Gara-gara Kang Usno. Ai bobotoh. Ai Kang Usno teh orang Sunda atau orang Jawa? Sunda itu maksudnya. Gara-gara Usno gitu. Oh, nyala pun di Sunda mah Kusna udengaranna. Heeh. Oh gitu, Sunda mah Kusna. Nya beda lagi jeung beda eta Sunda jeung Jawa mah seutik Ustaz. Naon? Sunda mah ku A, Jawa mah ku O, sakitu unggul. Oh lamun Bapak Kusno mah di Jawa gitu. Jawa, Sunda Kusna, Sunda Mangga, Jawa Monggo. Monggo. Sunda Jaga, Jawa Jogo. Jogo. Sunda Jalik, Jawa Colo. Tah ini bobotoh. Persib Bandung. Persib Bandung juara. Hei, biru, mau kemana biru? Kesini biru. Biru di hatiku. Aduh, bobotoh nama li rujak heula euy. Yang seker motor. Seker bobotoh. Cepot ngalagu bobotoh beres. Ya ieu bobotoh ya. Persib Bandung juara. Persib Bandung juara. Aya Akina. Persib Bandung juara. Satu dua. Persib Bandung juara. Bukalah matamu, pasang telingamu, lihatlah ke depan, bernyanyi bersama, tanda Sarang Bapak saha ya kitu Pak teh. suara kekecilan. Bapak botak. Bapak botak, naon anu botak? Bapak hatur nuhun. Nuhun, Bapak botak. Alhamdulillah. Bapak saha namanya? Bapak Aceh. Pot. Pak Aceh, Dia noti Kang Kusno tadi teh. Kang Kusno, Tiba boto Kang Kusno dari belakang. Terima kasih ya. Persib bobotoh Kang Kusno, hidup luar Mudah-mudahan biasa. sing berkah. Amin. Iya, tak ieu Kang Kusno nya seueur. Iya aya 250 dalangku. Ya. Berarti cepot hayang 1 juta. Hayang 1 juta. Cek 1 juta. Cecek 1 juta. Iya ti Pak Aceh uihkeun deui. Naon we gede? Pan Pak Aceh nambihan 100. Nya, Cepot hayang 1 juta. yang 1 juta. Jadi leuwih 1 juta 100. Leuwih 1 juta 100. Nu 100 imah uih deui kana hajat. Ulah we gede. Pan hayang 1 juta. Geus ganti targetnya 1,5 juta. Waktu kurang 400 deui. Kurang euy. Saya teh bukalah matamu yang kedua nanti Bos. Teraskeun Bapak Ibu. Masih ada waktu ini? Masih. Sak sim kuring badan neraskeun deui pangintennya. Betul. Hiji Dede Devan, Detan Zera, anak-anak kita sing calageun awak. Carehatnya da loba duit segala aya teu sehat mah sehat dipake berobat. Maka biasakan anak-anak kita olahraga, mau olahraga ringan, olahraga berat, silakan. Yang penting anak kita gerak.
sabab seseurna ayeuna barudak teh ngan nyeuna we di kamar ngagoler calik dina HP lama-lama kalau duduk tidak bergerak jadi penyakit. Ayo gerakan anak-anak lari pagi ya teraskeun. Teras nu kadua lain ukur cager budak teh sing bager akhlak amin. Bager akhlak teh kumaha dina ucapanana kajaga pan sok aya bu barudak teh geuning nya nu ngomong jeung babaturan teh sok ditungtungan ke kebon binatang aya teh. Aya sih. Aya nu kitu pon. Aya di lemur abdi ge kitu Bosat barudak teh garihal ngomongna ka lasar Kumaha? di lemur abdi we lamun morolang bayangan teh kadi anjing ulah kitu goblok mah aing anjing aing teh capek anjing wah gelut teh Bosat Aya nu kitu pon. aya kalalasar cabdi teh daripada ku kebon binatang mending bahasana ganti gerak kali-kalima Ganti kunaon? ulah ku binatang tapi ku sayur-sayuran gerak sok Manggil batur ku sayuran. kemana waluh tadi cabai gendot kemana kacang panjang Ulah buat panggil aja namanya, the name is prayer, pan nami teh doa ya. Jadi tina bahasa budak nu bager akhlakna maka jaga bahasana ka ibu rama na hormat, ka sahandapeun nyaah, ka sasama saling ngahormat. Ayeuna teh di barudak teh dina akhlak teh aya sok istilah bullying bu. Ngabuli babaturan di sekolah aya di lembur aya. Ayo anak-anak nyaah kasahandapeun hormat kasaluhuran komo kakolot kalau jadi indung je bapak indung tunggul rahayu bapak tangkal strawberry darajat indung dimana ngomong sakidu metu saucap bau nyata hiji cager awak dua bager akhlak ucapan perilaku sing bager sing sae nu katilu bener akidah la ilaha illallah bu pastikan anak-anak urang kudu geus nyekel eta kalimat sing pageuh nu dibuktikeun yen urang yakin Allah nu disembah tara pernah ngalewatkeun salat 5 waktu minimal eta bae. Kaditu nama ibadah sanesna nu wajib teraskeun nu sunah teureun. Nu kaopat hiji cager awak dua budak bager akhlak tilu bener akidah opat sing pinter pemikiranana teu cukup ku cager teu cukup ku bager tambahan ku pinter pan sifat nu wajib di nabi teh opat sidik amanah tabligh fatonah ai fatonah teh cerdas carana kumaha budak lamun hayang cerdas ajarkeun anak loba nanya loba naon cenah Bu lupa nanya mata lamun anak loba nanya ieu ciri anak picerdaseun biasana anak penasaran ketika anak banyak bertanya tentu diarahkan pertanyaannya yang berkualitas betul ayo cepot di sekolah kan budak kamu dititah nanya kadang-kadang sok luak lieur Bu ada yang bertanya luak lieur daerah ku batur belajar anak bertanya belajar anak kritis cek bahasa ini mah eta cepot sok sekolah tara sekolah abdi ge rajin sekolahna Bosat rajin bakat di rajin Sabtu Minggu asup sekolah abdi mah Sabtu Minggu sekolah libur Senin nepi ka Jumaah libur nanti bolos sebenarnya bahkan kuliah cepot mah Bosat kuliah iya cepot mah kuliahnya juga ngambil 2 jurusan Bu cepot kuliah 2 jurusan iya naon bae pagi ngambil komputer sore dihukum pagi ngambil komputer sore dihukum ngan di Kapolsek gitu. Bukan gitu Pak sekolah di ngawitan jenjang pada SD pada MI pada MTS pada SMP mangga komo ya Ibu Atin mada guru pangitannya ngawulang di sekolah ngawulang murang kali dididik punya lira ngan sok aya bedana geuning aing ngedidik budak sorangan jeung budak batur mah Bu tetep we aya bedana tah man cepot teraskeun sekolah minimal budak dasar tehnya di pendidikan dasar calistung baca tulis ngitung cek bahasa keren ayeuna mah budak teh literat bisa literasi maca lain ukur maca bacaan teh seueur budak maca tapi nu dibaca lain buku tapi WA ya Facebook mah internet teh maca WA we teh maca buku mah hareureus saya ngarti-ngarti karena budak literat bisa maca gitu betul Sobat bisa baca nggak bisa Ustaz coba lamun cepot bisa maca bisa baca tuh di ditu aya tulisan tuh aya mana eta teh tulisan oh eta naon tulisanna teh pot P apa N P apa N G kakakas R Aram B Ubu N dijikeun tempat cukur itu bisa maca karek ngeja macana teh coba P apa pak gitu P atuh apa Pak P apa N G Pang Papang
Papang. Oke, tuh. Diajarkan lagu Ustaznya meh bisa ya. Sok. Ustaz ngejah hijikeun ku cepot. Oh siap. Ini cepot teh. Dibaca ini sakit dah. Dibaca ini. Gitu. Siap ya? Siap. Ini Dibaca ini. Uku Dibaca aku. Enyet Dibaca monyet. coba satukan. Ini aku monyet. Yes. Percaya. Lulus satu bisa. Percaya ranking ke hiji teh. Saur Bapak Haji Utang di pengker Pak Guru tuh. Eta mah macana ada telat kudu dana gancang saeutik. Oh siap, boleh. Kata Pak Guru Utang cepet. Oke. Ini Dibaca ini. uku Dibaca aku. enyet Dibaca monyet. coba satukan. Ini aku monyet. Luikeun ka. Apa ya kok? Pak Ustadz balik kita maca ngahina ke api. Pak Ustadz mah Lainnya hina bisa maca teu. maknya ini aku monyet Pak Ustadz. Maknya yang monyet warna biru Pak Ustadz. Aya lucu. Eta kita ngahijikeun bisa teu bisa ngetes. Soalnya ini sebaliknya Pak Ustadz bisa itu ngahijikeun juga gitu. Bisa Ustaz gitu pernah Abdi maca. nu ngejana Pak Ustadz ngahijikeun naon. Bisa aja Pak Ustadz. Boleh. Ini aku monyet. Siapa Bisa Ustadz? ngahijikeun. Bahasa ngahijikeun. Boleh. Ya. Siap. Ini Dibaca ini, Aka uko. dibaca aku, Ya mau enye. dibaca monyet. Coba satukan. Ini monyet aku. Cocok. Tahu lah ya kan? Salah. Lain ini monyet aku. Tapi ini aku monyet. Pek aja akang. Gacangan Ustadz. Ini Dibaca ini, Aka uko. dibaca aku, Mau enye. dibaca monyet. Coba satukan. Ini monyet aku. Coba si Dewala dites. Si Dewala ngahijikeun sok. Coba dulu. Sarua. Coba jika ngejas lagi. Sok sarwa wae. Ini dibaca ini. Aka uku. Dibaca aku. Mau enye. Dibaca monyet. Coba satukan. Ini monyet berem. Sarwa dewala mah. Leuweung sia. Monyet leuweung. Geus ah. Ya, Pot. Maksudna budak bisa maca teh Bu, lain ukur bisa maca tulisan. Da seueur murang kali SD kelas 1 tos biasa maca seueur teu. Tapi dina nalika anak geus bisa maca paham teu kana bacaan. Nu kadua anak ajarkeun maca bertahan. Kadang-kadang karek maca salambar, budak teh geus capek, bedanya maca WA. Ya, leunya ieu panon teh gitu nya, gancang tunduh. Betul. Ayo ajarkan anak-anak kita one week one book. Saminggu sabuku atuh anak. One week, one moon, One week one book akang. Ai one week one book teh eta teh bahasa Inggris. Apal teh week naon? week, Minggu dan saminggu. minggu, seminggu, Satu minggu teh. week, Nah, lamun 2 minggu, week, 10 minggu. week, Ya 10 week kan. Lamun bahasa Inggrisna jalan naon? walk, Berjalan. berwalk, Can jalan? can the walk, Jalan rusuk. walk, walk. Ini bahasa Inggris wak lewat. Sabara. Bahasa Inggris. Naon? Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi. Father, mother, ladies and gentlemen, bilis katingang semen. Selamat pagi, Good morning, selamat malam, good night, selamat tinggal, goodbye, selamat mandi. good jubar. Selamat mandi kujubar segala. Bahasa Cina abdi mah bisana Pak Ustaz dan bahasa Inggris. Oh, Dewa lo bisa bahasa Cina? Bisa ada kungsi kali itu abdi mah Pak Ustaz. Bahasa Cina budak pegang. Hayya cacingan. Bahasa Cina cicing di mah ulah kemana-mana. Tong ciling cincat. Bahasa Cina main kaleci.
cingkuaing centang 1000 seceng 5000 goceng duit kurang kacoceng tidak Cina kacoceng saya Cina bohon bosan. cepot bisa nggak Cina Oh ya bisa tuh bosan, lagu Cina juga bisa saya mau bosan. lagu Cina namanya Oh Fai fai chi chi yang ma fo chi vi no fai fai chi chi yang se fai fai chi chi yang se pino fai fai chi chi yang langsung menjadi Cina aya saengjeun langsung aya judul laguna naon mahur cai dah cepot tawala ya Bu anak orang mudah-mudahan sing cager awakna sehat lahir batin ager akhlakna bener akidahna nu dibuktos ke dina taat ibadah pinter pemikiranana calistung baca tulis ngitung cek bahasa budak sakola ayeuna literasi digital bisa maca angka bisa ayeuna literasi digital maca digitalnya jadi melek kena teknologi. Tah nu terakhir anak-anak orang teh lain ukur cager bager bener pinter tapi singer ai singer teh cekatan teu cicingeun kreatif inovatif kadituna mampu bersaing sareng batur. Nah bapak sareng ibu di Sunda ya Kang Dede Devan ya ada lagu judulnya Jang, judulnya apa Bu? Cep Devan. Mudah-mudahan jadi anak lain ukur pinter tapi sing bager akhlak sing pinter tur bener sing jujur tong bohong ulah nganyerikeun batur ngarahirup loba dulur hoyong loba dulur tong nganyerikeun batur sing sae secara sosial cepot hoyong loba dulur embung nah embung daripada loba dulur mending loba duit daripada loba dulur yang loba duit betul. nah Sabab geus loba duit mah kabeh ge ngakulur. oh geus loba duit kabeh ngaku dulur Aku dulur sia kamari we abdi ke loba duit. Wah dulur teh ngaweaan we ka abdi ngambelan tak terjawab panggilan teh manawi biar silaturahmi tidak terputus nginjem 100. atau biraanan dulu nginjam 100 mata naon golosor Oh, saya di kalau satu kali ini posat Maret kayaknya. iya kan dina eta lagu aya kalimat tadi coba musiknya sing pinter tur bener ku akang coba nyanyina Cing jujur tong bohong ulah nyerikeun batur ngarang hirup loba dulur raksa usah lapa oh coba lah kunaon Pak Ustaz? ngalagujangna tampu cepot lamun ngalagujang cepot sok sedih sebab masa kecilnya penuh dengan kesalahan Penuh dengan kesalahan Pak Ustaz. naon Sedih Mang Rijal budede Ibu Aisyah kada dieu Pak Ustaz. aya ibu aya ya Ibu Aisyah mah pan aya laguna geuning Pak Ustaz. mana laguna Oh lagu Doel Somang geuning Pak Ustaz. do sumbang Arek mungkir alasan termungkir cepot geloku ai arek bohong masa teu bisa bohong cepot geloku ai ayeuna cepot dianu kabadil kujang jawokan tabana ai kali ya kasihan lieur ku ai kabadil kujang jawokan tabana ku nasihan ngelago ai samarasa sapar pola bisa dipabalirkeun bisa dibebenjaukeun doa aya dina lamun ambeuna beuting ukur ai masa teu bisa bohong cepot hayang disawer ku ai rumah teu bisa mungkin cepot hayang disawer ku ai rumah teu bisa mungkin cepot hayang disawer ku ibu dede
Anu mana ibu dede ayeuna cepot yang dijaga ku dede. Anu mana ibu dede ayeuna cepot yang Mang Rijal. Ya hadiah Bu Ai. Aya Bu Ai nu aya dina lamunan barang batik ukur ai. Arek kabungkir dawe ai kabungkir cepot gelo Bu Ai. Bu Ai. Ibu Ai teh. Aduh masyadil. Ibu Ai teh nenek nah. Aduh Bu Ai noh. Cepot gelo ku ai. Ayeuna cepot anu ira kabadil ku jam gawokan. Kabarat ku kinasihan. Lieur ku ibu dede kabadil ku jam gawokan. Kabarat ku kinasihan. Gelo ibu dede kamarasa samar pola teu bisa dipapar. Bu Dede buat Bu Dede. Oh, aya dina lagunan berapikeun Bu Dede, Ibu Dede, nuhun, atur nuhun Ibu Dede, makasih. Ibu Dede, atur nuhun. Nu aya dina lagunan Bu Dede, atur nuhun. Tepuk tangan kangge Ibu Ai sareng Bu Dede. Ibu Dede teh saha ieu teh? Masih keluarga besar nanya. Si Dewala eueuh kahayang cicing we tingali. Ulah moe cicing atuh. Oh, Dewala mah ngopikeun adan nih. Adan nih teh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ieu teh Bapak Ibu soalna mah sono keneh ngantos adan. Cing simpeunna rek naros ka orang dia. Lamun ngahirkeun salat kenging teh Bu. Tuh, ina. Karena itu ngajar hawa teh kumaha? Ya bingung rek nyebut ngahirkeun salat kenging bisi doraka. Rek nyebut henteu bisi ngeusan ngaji. Kieu we kieu ayeuna mah. Ibu jam 11 siang ngarujak. Jam 11 siang naon? Ngarujak. Jeung ngaliwat jam 12 liwat jam rujak teh geus asa. Begitu rek ngahuap adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makan dulu, salat dulu apa makan dulu? Geuning makan dulu mah kompak eta. Eta nu ngajawab makan dulu ngajawabna ku ilmu apa ku nafsu? Ku lapar we Ustaz. Oh, daripada keur salat ingat daripada keur salat ingat kana liwat pan gitu. Keur mah keur pan urang teh Allahu Akbar teh jadi berai sagala katingali. Kumaha dah? Aya teh ibu-ibu memeh salat beungit duit keur salat kapanggih. Ah ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah tadi teh duit luhureun TV. Alhamdulillahirabbil alamin dibawa kitu ku salaki. Allahu Akbar ku budak kitu pakai meuli cilok. Alah, Sami Allahu liman hamidah ku bapana kitu dibawa deui. Ayo salila salat teh nganaon. Duit kapangihna teh pas tahiyat akhir. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Oh pan diinjeum ku mang solihin. Kena salat ingat ke mang solihin. Gara-gara naon teh teh khusyuk salatna. Tah Bapak Ibu hapunten biri simpeuring yang ngalangkungan waktu lohor, teu aya maksud bade ngahirkeun salat, tapi intina panginten ieu teh nuntaskeun pangaosan. Mudah-mudahan ieu cep Devan, Dede Tanzela ku Allah dijantankeun generasi anu saleh-salehah. Amin. Anak-anak urang sing saleh-salehah, cager awakna, bager akhlakna, bener akidahna, pinter pemikiranana, sing ngerdina pademelanana, kadituna sing dilapangkeun milik rezekina. Amin. Ya rabbal alamin. Oke Pak Hajat, Ibu Hajat, kakekna besan di mana bae nu sumping keluarga besar, bade euih ka tempat asal sing disalamatkeun deui atuh ieu masyarakat kampung naon eta tadi teh hilap dipunten. Kampung Cipari, Desa Sunda Benang sing berkah sadaya. Amin ya Allah. Kangge nutup doa dina siang ayeuna kin aya guru urang, mangga panginten Pak Ustad dihaturan kabayun deui. Diteruskeun bae doana. Urang sami-sami ngadoa ka Allah, mudah-mudahan ieu hajat sing barokah. Amin. Sehat lagi batin, panjang umur sadayana. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa barik ajma'in amin. Amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzirin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sadayana sakit di grup dawai ditutup wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sadayana, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Makanya deket KMC. Ya Rasulullah salamun